baik, punya anak kasih nama yang baik, nu aya artina. Ya mentang-mentang orang loba pabrik, kasih cau bahwa itu Delta Mas banyak pabrik, banyak Cina. Siapa namanya anaknya? Kos orang Cina, satu anak Linglung. Kemudak lieur wae jadi kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang pengen sok kota, nama anak saya mah kota. Siapa namanya? Hernia. Hernia cek orang kota, lamun cek orang lembut mah burut. Atau budak pantesan cacingeun wae tuh. Tapi tong kamalinaan teuing mak pengen so Arab. Nama anak saya mah so Arab. Siapa namanya? Ijroil. Atau bapakna gering, Pak tuh Ijroil datang. Boleh Pak moda. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malohok wae. Bismillahirrahmanirrahim. Meni lulus kan geus parasmanan eta. Ece ngupingkeun pangaosan walaupun nggak paham dapat pahala, amin. Ditambi deui pahalana, bi pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah leres teh. Aya nu sholawat diwalerna sallallahu alaihi. Tong eleh ku si Abah lamun nonton sinden jeung ipungan. Mending ngagorowo, komo lamun sinden geus nembang. Ngahiliwir. Angin bijil dinatung. Cuk si Abah teh tobat, ku nonton tobat teh mah hitut atuh. Yo meh semangat meh kompak ku abi di komandoan nya. Pak, paneperan abdi ngeupel eureun, can ngeupel teraskeun satuju. Nah, cobian heula. Allah, yuk. Geus tong panjang teuing. Karunya mah ocah bisi eungapeun. Muhammadur Rasulullah. Ngeupel. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus can ngeupeul nyanggeus satu ungap mah mana maksakeun. Teraskeun nggak usah teraskeun. Terusin ngajinya terusin. Oke. Shadaqallahul azim. Dadah hapunten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah. Para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadina dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus jajaran panitia majelis taklim Al-Amin. Ya Allah nu saurna Tegal Sapi teh cenah gemi ieu ngayakeun para remaja dan pemudi, para pemudi yang saya cintai dan pemuda yang mencintai saya. Yang dari kemarin udah repot sagarupa diayakeun tuh ece tingali sewa ten, sewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Anu geut iki pencit. Resep sumping ka pangaosan, mudah-mudahan ieu jadi ajang tali silaturahmi. Amin. Ya robbal. Daripada imah lalieur leres teh mi. Perlu bapak-bapak ketahui, ibu-ibu teh Pak loba beulieun jeung bayareun. Betul enggak? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Tah meni kenceng nganjuk. Metak ngaji oge keur neangan doa. Tapi aku keur ngaji neangan duit. Matak mempeng sumping ka pangosan jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng ibu omatnya, pendak sareng ibu lurah. Mi urang teh kudu rajin silaturahmi, meh panjang umur loba dulur. Geus kana jeung duit ya mah ya. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu iya neng ajijah teh iya gelis teu. Nah, ini perku kasep mah. Sudah gini ngalih neng ajijah teh aya di aksi Indo
dengan dukungan. Caranya ketik aksi spasi Azizah, kirim ke nggak SMS ente, SMS ente, pantesan orang kesenggol. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya pada hari ini bisa bersilaturahmi patepang serang ibu-ibu di Tegas Hapi anu sawana pomat ibu-ibu di dieu tukang ngaji. Amin. Naon buktina ibu-ibu di tukang ngaji tuh ngaji nage pat tukang-tukang. Alhamdulillah gek diuk da cangkeul. Ma resep ngayakeun ini teh Maulid Nabi Muhammad. Sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita Republik Indonesia. Jauh-jauh di Karawang kadi di sia-sia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban, datang bulan Mulud ngayakeun Mulud. Kiai kondang dan kandang diundang di Jakarta, aya Jainuddin MJ datang di Karawang Jainuddin men. Sudah menjadi tradisi dan budaya orang ngayakeun Mulud. Dan sebab kunaon cep tadi Pak Ustadz tos nyarioskeun kunaon orang ngayakeun Mulud teh karena rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cintalah kedah kumaha sineng ajijah urang ngaos sakedah. Abdi kantos ngaos di Al Azhar University Kairo Mesir. Apa Mesir teh? Belah besononya Cibucil. Kajonggol mun eta mah. Gaduh namina guru namana Syekh Abdul Salam Ali Sita. Ngarang kitab namana Sirajul Munir. Naon Sirajul Munir teh? Keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kunaon cenah urang teh kudu cinta mi sabab anjeunna ngagaduhan sahibul maqamil mahmud nyaeta maqam anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud aya asy-syafaah. Tadi tos diulah syalit. Mungkin urang teh bakal mati. Orang kaya orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa maoda maiji Bu Omat Ajijah kayak keneh mati-mati wae. Kelak orang tengkin dikumpulkan di padang mahsyar mah tos uning ka kuping urang sadayana engkin cenah ge matahari sajengkal dina mastaka urang leres teh. Sane sajengkal mama ya Allah seueur teuing Syekh Abdul Salam nyeroskeun emak apal sifat Arab tah anu besi teh tah. Nah mung sakitu hungkul jelaknya matahari jeung mastaka urang sadayana aya syafaat ti Kanjeng Nabi. Sabaraha siki syafaatna aya 5. Ibu, yang pertama faslul qada berlaku ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo saha? Kanggo mukmin wal kafir. Orang mukmin dapat syafaat, orang kafir dapat syafaat. Kumaha syafaatna? Gerak suku orang teh ka mana? Ka tempat yaumul hisab bakal ditimbang amal perbuatanana. Pertama eta syafaat ti Kanjeng Nabi. Anu kaduana yang pertama faslul qada, anu kaduana minal kubur ilal kusur. Tina kubur langsung tidak melalui yaumul hisab, tidak melewati timbangan, langsung asup kana surgana Allah Subhanahu. Anu katiluna ma golongan Kanjeng Nabi, golongan umat Kanjeng Nabi yang sudah divonis bakal asup neraka. Tah henteu jadi asup ke nerakana sebab kunaon aya syafaat ti Kanjeng Nabi. Ma kumaha dicandakna dijewer sanes, ditarik sanes. Kumaha atuh syur Kanjeng Nabi nyeri dijewer mah, nyeri ditarik mah bakal diangkat ke Kanjeng Nabi langsung dengan kedua tangannya dipeluk ku Kanjeng Nabi diselamatkan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Anu kaopatna yang sudah naudzubillah min dzalik asup ka jero neraka, beres asup ka jero neraka bakal ditolongan ku Kanjeng Nabi sareng ku saha deui? Sareng para penghafal Al-Qur'an, para aulia Allah, para guru-guru orang sadayana. Mudah-mudahan engkin pami mendakan yang ajijah naudzubillah di jero neraka panyelamatkeun, saling nyelamatkeun urang sadayana sareng minolong urang sadayana insya syafaat anu kalima irtifaul jannah, naik orang ka surgana Allah Subhanahu. Cinta orang ka Kanjeng Nabi sebab kunaon mah cek Kanjeng Nabi wailul aku naon budak ek jajan neng injuna mau amat
Cek Kanjeng Nabi, wailul, celaka man lam yaroni, yang tidak melihat aku, iraha fil yaumil kiamah, di hari kiamat. Ma celaka lamun teu ningali Kanjeng Nabi di yaumil kiamat. Saha ya Rasul? Orang yang ketika disebut namaku ia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya orang solawatan yuk ke mana? Ibu hoyong solawat lagu naon? Oplosan nyamual bisa tuh mah nama rupa-rupa solawatan teh Muhammadun Nabiuna iwape jadi iwape. Selawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi cinta dan rasa takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatullahi wassalam. Sallu alaihi malakokwai salatullahi wassalamu ala Taha. Sallu alaihi salatullahi wassalamu ala Yasin ala Rasulillah. Musik neng maera desa wetemi tara biasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sujul Kori, mudah-mudahan manfaat, amin. Terus nepokan ka dieu bisi cokot ku tukang sound system. Aduh haridang. Ma, wios nggak usah ngangge musik, wios nggak usah ngangge lagu. Oh, beli anu fanatik be diharamkeun sagala. Coba lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal ngeunaheun ieu, boro-boro muka baso, musabakoh. Nggak imaman we mak di masjid tong di laguan, moal ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmum nya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu, seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Orang mah kieu we ngajina hoyong nyanyi mangga, pengen ketawa jangan ditahan. Kenahan sedih gogodokon sagede helm. Ini mah ada yang bilang ngapain katanya ngundang Ajijah pakai nyanyi sampai disawer segala. Manehna ngomong gitu sababna manehna teh bisa nyanyi gitu lah. Ibu ngayakeun Maulid Nabi, tapi punten jangan dijadikan acara seremonial biasa, tapi ambil hikmahna. Naon contoh akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi teh utusan ti Gusti Allah Subhanahu, gaduh opat sifat. Naon cenah? Sidik anu kaduana, tablig anu katiluna, amanah kaopatna, fatonah. Naon sidik teh ece? Jujur tina ucapan dan perbuatan. Ece kanggo jadi caroge sing jujur. Suami begitupun kepada istri biar jujur. Masyarakat atau pemerintah sing jujur kanu jantan umat. Nah insya. Yang kedua tablik, sampaikan apa yang benar. Entong hoak apa haok tah. Ima punten sok jadi kompor meleduk tuh tinggal di tetangga maneh mah geus meuli hordeng anyar. Atau tetanggana kakara meuli hordeng anyar langsung bengek saminggu. Sakit teh karek meuli hordeng hungkul. Komoting lamun meuli mobil anyar paeh sigeuna teh tah. Jangan sirik sama yang namanya kenikmatan. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, orang bisa nginjem mobil. Nah, betul nggak? Ieu masyaruana nu boga mobil anyar. Ya Allah, koretna mereka jahe, mereka hese. Tetanggana lewat hungkul, encan ge nginjem, tutupan pintu imahna. Guableng pas dibuka koret. Aya nu kitu di aya mana? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Yang pertama sidik, anu kaduana tablik, katiluna amanah, tidak khianat. Pemerintah tidak khianat kepada masyarakatnya, istri dan suami tidak saling mengkhianati. Anu kaopatna fatonah, cerdas tur pinter jamina. Ibu biar jadi cerdas, apalagi sama anak-anak sekarang, masya Allah mak,
Saya mah tadi kalau ngelewat nih, kalau malam minggu ngelewatin sini nih, ya Allah sok sedih maratan langit kunaon gitu, hati menjerit ya rapalin eta sebab kunaon mi totoang sawah pinuh anu keur bobogohan si Sarkim jeung si Odah keur darling eta nu modar teh eling-eling. Yang namanya pacaran biasanya sambil nyanyi, betul nggak? Nyanyinya megang gitar mak, nah bobogohan mah nyekelan gitar, pada aku bobogohan nyekelan genjring, nyanyi qasidah beneran, nyanyi si Sarkim teh tap demi cintaku padamu, yeay ke gunung pun ikut denganmu walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Terus si mama melohok nyanyi naon cenah eta teh diteruskeun deui ku si Sarkim teh bulan madu di awan biru hir tiada yang mengganggu, dijawab ku si Odah menurut kabubuy bulan ternyata udah kagak tahan senggol-senggolan makanya udah kagak aneh po zaman kiwari nikah nembe 2 bulan geus reunuh 8 bulan. Na'udzubillahimin. Dijaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Sebab kenapa ya mak, anak zaman sekarang mah demennya niru. Anak kecil nih ya bocah-bocah dikasih handphone niru, betul nggak? Ngelihat film Batman langsung pakai tali sarung di belakang talian mak loncat dari kursi Batman idolaku, betul nggak? Gedean dikit jadi anak alay, lu gue en babak lu babak gue lain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, yang iya batur mah ditato oke pantes, orang barat ditato pantes, bule tato lagi harimau naga naga cipta dia yang budak leutik ditato orang kadut sing jaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Pakai baju ya Allah 2 cm di terminal mending lamun gelis mah icih loba goreng jengkolan ditinggalikeun ku si bapa dosa dari tempat mau bazir eta isuk-isuk si icih geus lompatan entu uak ditanya ku si abah arek ka mana icih arek olahraga bah ngapain olahraga biar jantung aya sehat cek si icih cek si abah jantung ulu sehat cih jantung urang deg-degan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hendaknya kita jerak mak orang teh kapok membiarkan anak-anak dalam kemaksiatan, membiarkan lingkungan dalam kemaksiatan. Ayeuna mak namanya pandemi tengah ayeuna. Di tengah pandemi virus corona mungkin bisa jadi karena ini banyak maksiat di antara kita. Hendaknya kita jerak, orang kapok mengantapkan maksiat. Apabila kita sudah jerak hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Emak kemarin ningali teh di Indosiar aya orang Cianjur dekok-dekok tapi alus sorana sana mina tah si Lesti nyanyi lagu jerak dalam bercinta yang ajijah moal eleh ajijah arek nyanyi lagu jerak tapi bukan jerak dalam bercinta tapi jerak dalam berbuat dosa. Maksudnya tuh capek tuh ya neng nu capek mah neng tong capek-capek kayak di amplopan di najis amplop isina nya wae terkedahnya Bu Omat yang aja tong di amplopan isina ge ulang lamun panitia teu boga ka era gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi dayah yang ikhlas, amin. Nggak pakai manajemen segala mi, soalnya kenapa semenjak kemarin masuk Indosiar jadi pada takut kalau mau ngundang cina biasana lamun geus asup Indosiar biasana lamun tepat 40 duna moal nang kagak pakai manajemen mau datang ke rumah nggak apa-apa apa patokanna tah teruskeun nya ka Ibu Omatnya neng ajija rumahna di Karawang keluar Karawang Barat arah Syekh Kuro engke aya imah 8 tingkat jeung mobil 8 siki imah urang tukangan imah eta maksudna teh ini maroloho wah mau telepon SMS nggak apa-apa kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang cuma baya-baya panitia kalau mau SMS jangan terlalu singkat sok bingung macana. Kadang ada Bu Omat mau nge-SMS mikum saya jawab walam ada lagi nih yang lebih singkat naon ya kalau dijawab lah XL naon tuh assalamualaikum apa tuh XL kum salam yuk jangan ngawur kita kembali ke lab nih anak buah tukul berenang. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes weh ngerti tuh sarua
Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my munah jeung my saro. Ibu pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, masantren tuh. Nah, tong alergi masuk anak-anak ke pengajian. Guru ngaji ikhlas ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubiyah beliau ajarkan. Sok emut de emutan, lamun guru ngaji tos ngajarkeun mim patama te patata mim domahmu matamu. Ti kapungkur dugikeun ka ayeuna di Pemda, di Pemprov ada nggak guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Aya teu? Saking ikhlasna guru ngaji mama mentakan urang kudunya ka guru ibunya ka guru ngajinya apalnya mere. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu punten camat maut loba nu ngagantian, betul nggak? Presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin, tapi kiai ustadz ustazah sekalinya meninggal 10-20 tahun baru ada yang mau gantiin. Tuh punten. Karena apa? Hakul walad alal walid, haknya anak terhadap orang tua salah satu tidak ditunaikan dituntut yaumil akhirat. Naon cenah? Anu pertama ayyusamma idza wulid, dikasih nama yang baik. Punya anak kasih nama yang baik nu aya artina. Ya mentang-mentang orang loba pabrik kasih cau baru itu Delta Mas banyak pabrik banyak Cina. Siapa namanya anaknya? Kos orang Cina, satu anak linglung. Kemudak lieur wae jadi kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang pengen sok kota. Nama anak saya mah kota. Siapa namanya? Hernia. Hernia cek orang kota, lamun cek orang lembut mah burut. Atau budak pantesan cacingeun wae tuh. Tapi tong kamalinaan teuing pengen so Arab. Nama anak saya mah so Arab. Siapa namanya? Ijroil. Atau bapakna gering pak tuh Ijroil datang boleh pak modar. Kasih nama anak yang ada artinya, karena nama adalah sebuah doa, betul nggak? Ini anak kenapa susah dibilangin, ini anak kenapa bandel banget, tingali nami. Nah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh soleha, amin. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Alhamdulillah ibu mungkin sudah ketahui kalau saya ini putri dari bapak saya. Oh ya, putrina Ki Haji Obay Sobarnas di Karawang. Ada pondok pesantren kami Sirajul Qori. Panginten uninga ada namanya Kiai Ustadz Suhendra. Ya, ada Tatang Pijay. Itu sedikitnya banyak ngelap barokah mungkin kapungkur ngawas di pondok Sirajul Qori. Sekarang sudah ada SMP juga madrasah aliyahnya. Anak yatim, anak yang tidak mampu bawa surat keterangan datang ke pesantren, insya Allah gratis segala rupi. Nah, yang nggak yatim gimana ngaji aja ayam bekal. Nggak ada bekal, ada bekal berangkat. Bekalnya ulah. Tapi doakan mudah-mudahan kita punya rezeki biar anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Yang ketiganya fal yatazawwaj idza balak, nikahin apabila sudah balik. Sebab kenapa? Punten dinyarioskeun depan ibu-ibu, karena ibu itu adalah madrasatul ula, al ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama. Kan ayat lagu nagi, ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung atau mengandung lagi 11 anak nata. Ibu pengen jadi si soleha, pengen mau jadi si soleha, mau punten abah, kata Kanjeng Nabi istri soleha lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah, nyusuan budak ge ibadah, netein bocah aja ibadah, komodei eta kenceng banget bapakna. Pakai baju bagus bakal suami ibadah, ini kan lain. Pakai baju bagus bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang, lah di imah pakai kutang bukan cingan. Mirip kelong wewe. Contoh isina Kanjeng Nabi saha namina marolohok wae. Ari si Atta Halilintar kabogohna saha sih? Ari si Aurel anakna saha tah? Hafal ya. Kanjeng Nabi gadung isi namanya Siti Khodijatul Kubro. Itu Siti Khadijah gelis bunghar. Saking bungharna eta Siti Khadijah punya pabrik, pabriknya dikunci, kuncinya dipabrikan. Ngerti tuh? Saking bunghar eta Siti Khadijah.
Tapi walaupun beliau cantik, kaya raya, nggak pernah manggil Nabi namanya doang. Mad, ambilin gua air. Nggak pernah, betul nggak? Apa yang dipanggilnya? Kanjeng Nabi punya pangkat Rasul, dipanggil pangkatnya, ya Rasulullah, salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya, ya Nabi Allah, salamun. Mentak lamun emak boga salaki, salakina RT, panggil pangkatnya, ya T. Lakinya RW, panggil pangkatna, ya. Pandi orang mah ya istilahnya lindung kagelung usarkim tekawin jeung urang mau bisa nyatu pisan, masya Allah. Ibu tak isi soleha kalau dipanggil jawabnya iya kah, kalau di Kerawang ditanya ibu, oi ya Allah. Ibu cinta sama suami ibu, cinta sama suami ibu, bapak cinta sama istri bapak, ih molohok wae. Baheula mama unggal dinten si emak nyanyi lagu tentang cinta, bila tangges nyambung deui. Di sisiku hati rasa, yakin ini semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk aduh baheula. Nah boro-boro pak kupingkeun we si emak isuk-isuk di dapur geus ngababetkeun piring bari jeung nyanyi rumah tangga jeung manehna geus teu saukur lila di parawan jeung parahu, oh jeung parahu. Ibu cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling seti. Datang suami senyum, ya masyarakat datang bibir handap kakenca, bibir kakatuhu menyon bibirna. Contoh Siti Aisyah nggak pernah dipanggil sama Kanjeng Nabi Isah kadieu henteu leres teh. Apa yang dipanggilnya? Ya Humairo, hai si merah pipi. Ibu osok disebut Humairo, osok disebut merah pipi, osok yang aku sebut merah pipinya pak pipi lagi kokolotan hungkul. Dandan ngapa buat jadi suami abis bedak pakai kapur barus. Eta halis kan lah neng pakai sifat Mekah jedat jedut, ieu mah aya halis dikerok tapi kan kalenang. Pakai sedona murah, keluar imah breg hujan atuh ngaleh-leh. Mirip kelong wewe. Ya Allah, datang suami cium tangan, osok cium tangan salaki osok. Iraha mak lebaran gitu setahun sekali. Abah cik nu dilebat ku abik taros. Ari tos Jumatan si emak cium tangan tuh. Lamun tos Jumatan si emak cium tangan tuh. Cek si emak teh kumarek cium tangan yang ajijah bapak lagi henteu Jumatan. Mentakan lamun si bapak teu dekeun ka masjid gantian mah nu ka masjid. Eta mau kena berikeun ka si bapak. Kasih bapak rek salat aya mau kena aya kumisan atau mirip kura-kura ninja. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, menatap suami penuh dengan cinta sama pahalanya kita ngelihat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang ngelihat Ka'bahnya doang, belum yang sholat, belum yang top sekeliling Ka'bah. Mak pengen ke Mekah can boga duit tong jauh-jauh tatap caroge emak komo lamun salakina sarua jeung Ka'bah. Oh hideung atuh papa hideung ge mama I love you, you love me, yap me do you, I belong to you, you belong to me, I and you pa bilong. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu cinta ka suami insya taat ka suami. Kata Nabi khairun nisa in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in gibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Istri solehah kata Nabi bukan hanya cantik sekedar dipandang mata, tapi ketika suami tidak ada menjaga harta dan dirinya, menjaga kehormatannya. Insya begitupun kata Nabi seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menjanjikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton, dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan. Insya ieu masuk cambedut kunaon si ma cambedut wae oh neng ajijah pan enak aya emok merajalela. Oh aya keneh emok di aya. Ya Allah, poe Senin emok, poe Salasa emok, poe naon deui tah? Tah korban Bang emok sigana ieu ya.
Punten aja di mana orang nginjem duit di bungaan sarua jeung urang ngadaha dina siksa api neraka. Ieu masuk aya alasan teneng ajijah malah mun ubang emok mau bisa hirup weh. Astagfirullahalazim. Mak, Islam punya solusi. Datang ke pengajian ada namanya salat sunah duha. Minta ka Gusti Allah, ya Allah cara ge emak keur ka sawah, mudah-mudahan we baik di sawah menang duit. Bener mak, salakina mau duit di sawah 20 juta, loba amat, telektor kurang dijual. Salakina dagang cilok ka sakolahan, doakeun ya Allah salaki urang ke dagang cilok ka sakolahan, mudah-mudahan we menang duit. Bener tah tukang cilok mau duit 2 juta, loba amat pak, gerobak kurang dijual. Tapi ada rezeki, betul nggak? Kam min syahwatin sa'atin aurasat huznan tawila, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngadauh, di mana kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Contoh di awal ngeunaheun nginjem sanyukna 2 nyukna teu bisa kabayar 4 5 6 nyukna. Di Karawang mah anu curhat yang ajijah mama kompor gas, mesin cuci, kulkas geus alareueuh. Kamana tuh mah dibahajutan ku saha? Ku emuk. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini bakal jadi ahli surga, terbebas dari siksa api neraka. Amin ya robbal. Karena mah orang datang ke pengajian teh hoyong kenging barokah, leres teh. Pengen dapat karomah mau nggak? Ibu pengen dapat barokah mau? Mau dapat karomah mau? Nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Tanya ke dukun, tanya ke kuburan. Tapi yang namanya barokah dan karomah ayat tina doa indung jeung. Sebagai tanda cinta neng ajijah pengen ada 2 nini kapayun. Mana nini ayat itu ya? Hah? Mananya? Iya nini gitu di dia ya. Tak mak tak ker emok we tah aya tadi tah. Tah dibalik tirai, dibalik tembok. Ka dia mata. Tah eta tah. Heeh, sok ka dia mana? Tah eta tah. Ayo, ka dia. Aya hiji cenah. Mana hiji deui? Oh aya, ka dieu mina tah. Deuh. Sok angge we selopna angge lah. Ka dieu mina ka dieu. Tah. Empak donting domplak empak donting. Naik mah naik. Asa naik sok. Ngade. Sok. Tah. Mi damang. Ka dieu mina tah. Mi ka dieu mana hiji deui mi damang mi sok ada ka dieu tah ka mana ka dieu heula tah ka dieu tah mun digarilisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok heula atau keprok emak ka dieu arek naon. Rek lalajo sugan topeng rek lalajo bade ngaos nya mi mi teh sahana mina Syahrini. Suka teh Syahrini. Sahana minami Halimah. Iya mas senyum wae. Mi sahana mina Ibu Neti. Ibu Neti. Mamah Neti. Ibu Neti gaduh putra sabari hiji? 7. Gaduh putra 7 ngeureuyeuh keneh. Entut. Encan anggeus nanyana. Salat maksudnya teh meuli reuwas endo. Nyeper aku ngeureuyeuh wae eta. Gaduh putra 7, gaduh caroge tos teu aya. Randa. Bah aya randa yeuh. Gaduh putra 7 entos randa. Mahalimah gaduh anak sabaraha? 5. Gaduh anak 5. Gaduh caroge? Hah? Gaduh caroge tos teu aya. Randa nya sami. Mahalimah teh orang mana? Orang Tegal Sapi. Tegal Sapi teh desana desa Tegal Sapi, kecamatan Cikarang. Oh, kecamatan Cikarang. Kabupaten Kabupatenna Bekasi. Bekasi Indonesia. Emang jadi kecamatan ini Cikarang? Ma orang mana? Orang Tegal Sapi. Orang Tegal Sapi. Nami lurahna saha? Wet Jabar. Oh bener. Oh iya Wet Jabar namanya. Oh kecamatanna Cikarang. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Indonesia. Aku Kabupaten Indonesia.
orang di Tasila ya bisi ti Wuhan ya mah bisi ti Wuhan gitu ya mak area mate orang Indonesia lain gini Indonesia di kabupaten negara Indonesia coba orang di tas ke Indonesia nanya ayo coba Pancasila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, pinter 2 kemanusiaan berada kedua kemanusiaan ya berada nggak kajian lah manusia sing ala radab cenah kemanusiaan beradab 3 Kawin agama pepegatan gitu apa yang kawin deui ke pengadilan agama cenah 4 kerakyatan yang dipimpin oleh ulama lurah kerakyatan dipimpin ku lurah eleh mun presiden oge eleh geus kajeun nah 5 munggah haji Baitullah atuh rukun Islam teh aduh geus tong ditanya Pancasila lah bisi ka mana-mana ini mah kayak bisi ngacapruk deh ayo ada mau nyanyi coba nyanyi Indonesia merah Indonesia merah putih Mike upacara merah darahku kalau jadi merah putih Indonesia merah imang keserian wae geus kajen lah mak pewarang ka dieu ku Neng Ajijah rek dipasihan bekel naon bekelna tanda-tanda orang tereh maut aya 3 baresiki cenah mah ati 4 aya 3 kalau ditambahan jadi 4 aya 3 naon nu kahijina salat puasa rukun Islam deui atuh tanda-tanda kadi yang mana kadi tanda-tanda orang tereh maut aya 3 anu hiji kulitna anggeus peot ma peot encan peot mali mah peot encan peot aya mah patutur-tutur anu kadua huntuna anggeus coplok eta anu konengan geuning suntuna huntu coplok encan tos ih huntuna coplok encan mana coba dibuka heula dah untuna geus coplok ya anu katilu rambutna entos huwisan can mak huwisan ada ya mah huwisan teh can sadayana aing mah isukan ya menang barokahnya turutan ke menang hadiah sholatum kulul ayat tungtungan jadi sholatullah balikan deh ya ke menang hadiahnya sholatum bisalamil mubin linuk totitain ya balikan heula linuk totitain kira si toin balikan deui linuk totitain ya goromi hayya manjana mangjana ayo aduh mate jimat langka taya deui ibu pengen dapat barokah mau dapat karomah mau kita nggak bakal dapat barokah nggak bakal dapat karomah tanya ka dukun tanya ka kuburan tapi yang namanya barokah dan karomah ada dari doa ibumu neng kunaon nangis iya mak neng hanjek kajepit katincak mama ceurik wae mah ceurik hayang naon hayang kawin deui jeung saha mak ya kunaon dipasieun hadiah hayang nu beureum hayang nu biru hayang nu beureum hayang nu biru telangkum mah namunna bae ana wae nu beureum lagi kira-kira ku mek dipake naon aek meuli pulsa arek mah boga handphone boga Facebook ngaran Facebook na di jendil @yahoo.com cenah tampinya mak mudah-mudahan manfaatnya tong keluar peting-peting paur bapak muda sok
Tampi tong penting-penting ya sieun mah enak mah kamari itu aya pantuna kaci kuda kajati sari kaci huni kajati rasa pamuda zaman kiwari nini dipar astagfirullahalazim tong ini acan tampinya mah tong kalau penting-penting kami diburu-buru tuh dah tampi sing sehat tonjak lan bujur getek kok ya kunaon ya mak geningan ceurik mau yang naon hayang kawin deui ceuk gitu yang nu beureum hoyong nu biru hayang nu beureum hoyong nu biru ya mak ya mak hoyong panjang umur entong ditutupan toko si huremnya teh hoyong panjang umur hoyong baraha ratus tahun orang mah umat Kanjeng Nabi nya moal tebih usiana ti Kanjeng Nabi usianya sampai 63 kalau emak usia udah geus 62 tahun 12 bulan 28 poe honya sapoe deui meureun menang barokah emak emut keneh teh usia emak sabaraha ayeuna 17 dipakai legging tuh ya pakai legging tapi nyamak mudah-mudahan manfaat ya hebat ya ini panitia Majelis Taklim Al Amin selain ngondang Ajijah di Indosiar mak isukan di Indosiar tuh di shooting mak isukan setelnya di Indosiar jam 12 berang ada dalam acara patroli itu jangan kubuser banget Ma orang tua yang masih ada sok datengin bawain kue yang lembut-lembut bawain bolu tong bawain akar kelapa hese mapakna pan yang sudah tidak ada ziarahin doain makomnya sing janten makom raudhah min riyadul jannah sedekahin atas nama orang tua yang sudah wafat karena apa tidak akan ada kita di dunia ini namun tak aya orang tua resmi dan doa untuk kita terputus apabila orang tua kita sudah tidak ada Masya Allah oleh karenanya mudah-mudahan orang tua kita sing diberikan umur yang panjang diberikan kesehatan yang sudah tidak ada dijadikan makomnya raudhah min riyadul jannah amin dan Ajijah moal tiasa alami tos di dieu sareng ibu omat pada ngiring langsung ke bandara naik pesawat Lion Air ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin menema lohok wae tapi sebelum kita akhiri pangaosan sami-sami orang ngadoa mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat hajat kita Allah kabulkan urusan kita Allah mudahkan khusus ya corona yang tengah pandemi di negara orang segera Allah angkat Astaghfirullahalazim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu Wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi Wa azimi sultanik Allahumma gfir lana dhunubana Wa dhunuban walidaina Warhamhuma kama rabbawna sighara Allahumma majalisana al-amin majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wasrah sudurana bihubbi Rasulillah wajma'na ala habibikal Mustafa birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rfa'anna al-bala Allahumma rfa'anna al-bala Allahumma rfa'anna al-bala wal waba khasana fi baladna Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin